Weh, biasa amat tabrak-tabrak. Cicing. Dia dusun dia. Hidup di kampung kayak gembel. Ceng, dia kakarak 2 minggu dia di kota dia gede laga dia nges pakai bahasa Indonesia. Dia teh lembur dia, make bahasa Sunda dia. Di mana gitu dia hirup di lembur make bahasa Indonesia dia. Gua lagu sia. Mang, sini. Aya naon? Sini. Sekadang leuki tu aing deureun keur naon? Ih, Coba udah jauh-jauh deketan ngomong kolot. Hargaan kolot. rambut apa bulu ketek? Ya maksudnya gaul men, gaul dia bukil daripada dia bukil lebuk. Kenaan itu kadoang. Eta ieu jagong. Kampung. Sih. Saya dong merah gaul. Eta dikumahakeun ieu buk, dikumahakeun ya. Gak bakal tahu. Disemir ceritana. Hirup di Aduh. kampung belagu amat buku taki itu. Terus sekarang sih. Ayo. Hirup di kampung si eta belagu buku semira segala macam. Kapeng, anjing teh pusing. Sini lu burik. Naon sia? Muka kayak areng. Ngomong naon sih, ngomong naon? Karasa minggu bae di kotang sebalagu ngomong cicing. Dasar Indonesia besok. Eta si eta karasa minggu bae di kotang sebalagu ngomong Indonesia. Arti henteu wae. Dasar orang kampung pada desa semua. Masa tadi lagu amat karena kitu bae ke kota. Gila ya kuai. Aing sebelum melangkah kasih eta. Padahal alo aing tapi mualun jak abina-bina akhlak ngomong jeung kolot. Kakarak seberapa minggu di kota, akhlak ajur gara-gara pergaulan. Woi, gak kemana dia? Ayo naon, ayo ngajak ka dia ya. Oh, ya apa itu? Tadi budak ngetik ya, di kota. Anu parak 2 minggu ngomong apa? Oh, si lasun belum. Eta rumah bahasa Indonesia. Oh, gua aing katimu jeung aing eta. Hirup di kampung tapi teu dek make bahasa Sunda eta. Boloon. Jadi ke mana? Aing ka ditu. Barangan kieu dia mah. Si Odoh karena kesayang kau. Geus aing ka ditu aya. Is gone, is my love. Ngomong naon dia ceng teu kaharti amat ku aing. Mana kampung? Masih kampung dia teu kaharti ku aing ngomong naga. Jalan siapa gitu orang kampung. Ya, budak manit gede laga kitu ngomongna teu kaharti ku aing. Masih pagi ku aing dia. Ngelujaknya kamari nyuyukeun aing dia. Hampura dia. Gas ke memang urang rek nanya. Bismillahnya ka lain, haram dia nya lain. Tadi eta bule kampung sa. Dia hayang nyahowe dia. Blur aing dia anak naon gitu dia. Oh, dulur namang. Kesang. Sarua, bolon, tolol sia. On saya tahu, harti ka kolot ngelunjak. Yo, ayo, lanjut balik wae. Woi guys, gasin ke gas. Guys. Oh korek bagi boga. Guys minta boga. Kala ieu mana si Doni. Makan zon. Sombong sia 2 minggu di Jakarta BG belagu sia junjan jondon. Jong sia aku. Ampun. Cewek. Goblok yang ketemu dia deui. Naon sih ya? Tahu tadi cewek cantik gak? Cewek. Belagu. Anjing ketemu jeung saya tak geura bae ketemu sakalian babak poe. Hai Mams. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tom, kapan lu pulangnya, Tom? Waduh. Lu nggak ngasih kabar lu, Tom? Ada handphone. Waduh, beli. Tong, beli. Udah masuk, Tom. Masuk. Hei, ya sore-sore gini ya. Ayam kopi ya si koro ya. Si Enek mana di sini? Enek.
Masa nek? Tambah. Coba abah yuk seduh-seduh kopi itu koreng yuk di tadi. Ayo itu kopi nek. Ayah. Ayo coba pas seduhkan abah lah. Ya. Mungkin ya, Bah. Ya, kayak kira. Sok simpen pedenya nek. Aduh. Nek, kabina-bina amat aya nyen kopi satengah kieu. Kopi rahayu. Kemari. Kamari. Atuh meureuh jadi naon nek? Anger ieu mah kopi. Pesing lah, pasti nuhun nya. Iya, Bah. Si Enek, yo mantap ya kopi nek ke kamari. Mantap